Ceritanya secara singkat ibunya nomor 5 iman nyaeta urang karena poe akhir urang percaya bakal aya poe akhir. Ibu percaten urang kudu nekat diwujudihi kalawan wujudna ayana poe dijadi kalawan sakabehna mas tamala anu ngawaku perkara anu ngawaku alai kana itu poe akhir mana bungkosna cek sebagian keterangan nyata dina poe akhir teh aya kalimatnya kal hasru wal hisabu wal jazaa'u wal jannatu wan naru. Jadi dina poe harita bakal dikumpulkeun. Ibu urang teh bakal dikempelkeun disebutkeun mahsyar. Ya Allah, bakal dikempelkeun ya Allah. Sanggeus dikumpulkeun bakal dihisab amal. Dihisab urang amal teh lamun urang sae insyaallah geus disadiakeun ku Gusti Allah pitempatkeun aya dua tempat, aya disebutkeun jannah, aya aya surga, aya neraka. Lamun urang sae amal nyaeta dihisab bakal sae, bakal asup kana surga. Lamun urang awon seueur awon dihisab ku Gusti Allah amalna seueur awon bakal urang asup kana neraka. Mana emotan urang itu kete bakal kadeduna bakal aya hiji balesan di Gusti Allah nyaeta kalawan aya surga jeung neraka dibales ku Allah. Ladang naon ladang amal urang keur di mana nyaeta keur anu ayeuna di alam lur tah ayeuna teh kudu nama urang teh seueur-seueurna amal-amal anu sae. Cek sebagian keterangan disebutkan poe kiamat teh yaumul akhir teh poe akhir nyaeta la laila ba'dahu wa la nahar. Jadi di antara rusaknya poe akhir teh la laila teu aya peuting ba'dahu sabada poe akhir. Wa la nahar jeung teu aya beurang sabadana urang eta poe jadi teu aya beurang teu aya peuting. Gitu, eta sebagian gitu. Cek sebagian keterangan deui nyaeta auqatil mahdudati nyaeta akhirna nyaeta pirang-pirang waktu anu dibatas. Jadi akhir waktu. Jadi moal aya deui eta waktu nyaeta ditantip sebagai poe dan iya disebutkeun akhir waktu. Cek sebagian deui nyaeta akhir poe akhir teh nyaeta aya di dunya nyaeta tungtungna poe alam dunya. Moal aya deui poe gitu. Akhir dina poe alam dunya. Gitu. Paraesa badahu mangkah teu aya poe badahu sabada akhir dunya. Jadi poe disebutkeun poe akhir teh nyaeta poe pan akhirna alam dunia. Makanya itu gitu, makanya gitu disebutkan ya akhir poe akhir. Cek sebagian deui nyaeta tina poe dunia jeung awal-awalna tina masalah nyaeta anu ditungtungan gitu eta kok jadi teu pernah jeung poe anu seje teu pernah jeung poe anu seje gitu. Tah lamun contoh aya poe akhir aya poe kiamat benten poe akhir jeung poe kiamat ari poe akhir mah nu dieu teu aya deurang teu aya peuting gitu atawa tungtungna waktu tungtungna waktu teu aya poe teu aya detik jeung tungtungna waktu moal aya di waktu ditati waktu harita pangtungtungna atawa akhir poe
iya kumaha disebutkeun ayeuna sapertos poe kiamat tah ari poe kiamat mah karena engke urang teh bakal digugahkeun urang teh bakal digugahkeun Pak Ketua engke di dalam kubur bakal digugahkeun engke teh gitu sabada maot asup ka kubur tah di kubur teh bakal digugahkeun bakal digiringkeun gitu gitu mana cek sebagai keterangan ibu lamun jalma ciri-ciri jalma nu iman mah engke waktu gugah dina naon digugahkeun ku Gusti Allah dihirupkeun deui nya dina kuburan bakal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana cek sebagai guru mah eta teh kedah seueur pikir gitu digugahkeun teh anu diucapkeun teh la ilaha illallah begitu intinya eta poe akhir gitu poe kiamat poe kiamat secara singkat sakitu deui nu kagenep iman kana qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala sae jeung awan eta kalawan pamasti Gusti papasten di Gusti Allah. Ari maknana iman nyaeta kana qadar tekad gesanya Allah eta qadarul khair wasari hartina namtukeun ngerasakeun kana kalusan jeung kana kaawona qabla khalqi dina sameme nyata nyiptakeun makhluk. Jadi ari qadar geus aya sameme nyiptakeun makhluk. Sae jeung Allah mah eta. Wa ajami'il kainati jeung yen sakabeh anu aya eta bi qadar ilahi wa qadarihi kawan qadar Allah jeung qadar Gusti Allah. Sakabeh anu aya eta kawan qadar jeung qadar Gusti begitu. Tekadkeun bahkan wayah dicukup urang i'tiqadul jadiman nekatkeun kalawan anu jadi ari anu jadi teh pasti yang urang teh nyata kudu narimakeun percaya kana qadar jeung qadar Gusti Allah. Aya saur Nabi kullu syai'in bi qada'i wa qadarin. Sakur perkara itu lepas dina qada jeung qadar Gusti Allah. Itu sahabat Nabi. Ayat di hadis layu minum tekasub tesampurna mana saha akun hiji abdi billahi ka Gusti Allah hatta yumina sehingga kudu iman bil qadari khairihi wa syarrihi kana qadar anu halus jeung anu bare yang cek sebagai keterangan dina hadis anu sadaya eta ari kana kabarengan Allah teu saeueun mewah kidunya walaupun eta kalawan ti Gusti Allah. Sebab Allah teu marentah kana kaawana. Teu marentah kana kaawana. Rutin sakitu bae tapi atur maka saudara muslim salafat mudah-mudahan anu sakilas derajat dina masalah iman, mudah-mudahan iman urang kalau dikuatir ku Gusti Allah, kalau mudah-mudahan ditambih-tambih urang kalau nang ibadah ditambih-tambih ku Gusti Allah. Kiat atau nyata nabi hadir masalah keimanan urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab kaditunan tambah-tambah urang iman tambah-tambah amal jeung amal soleh. Tupina terbaik maka betul kalau ditutup kayu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang